Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, belajeng enjing pemirsa. Tepang deui sareng simkuring Diki Andika dina liputan Warta Spartan. Simkuring di dieu bade ngabeberkeun hiji warta nyaeta proyek pembangunan rel kareta api Cibatu Garut. Stasiun rel kareta api Cibatu Garut anu baheula pernah aya, ayeuna keur dibangun deui. Pembangunan stasiun rel kareta api ieu tujuanana pikeun meh warga Garut bisa ngasaan deui kareta api nu baheula pernah aya, jeung ngamudahkeun ka warga Garut nu dek init-initan. Sapertos ka Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, jeung nu sejena. Pembangunan stasiun rel kareta api ieu dugi dinten ayeuna 80% hampir rek beres. Saur Bupati Garut Rudi Gunawan, stasiun ieu bakal jadi stasiun termegah nu aya di Indonesia. Arurang salaku warga Garut kudu bangga pisan ku ayana pembangunan stasiun rel kareta api ieu. Warta anu bisa ku simkuring dipikahatur. Mugi aya manfaatna bagi urang sadayana.